dua. Nu katilu saurna teh anu ngakibatkeun kana teu asna hate teh nyata tarikus shalah, ninggalkeun kana shalat. Ibu wa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqauna ghayya. Ibu kade budak tarak teu salat murang kali sabaung-baungna urang geuleuh murang kali kana salat masing cerewet. Kajeun eta murang kali geus dewasa anger we indung jeung bapa makruh cerewet kana salat. Eta sabab bisi neungasneun hate budak urang kajeun baung sakumaha baungna kade ulah leupas kana salat. Gaul jeung sawae kade ulah leupas tina salat sabab eta salat teh bisa ngeureunnan kana kagorenganeuna. Dina hiji waktos anjeunna bisa eureun tina kawonana teh kulantaran salatna. Gaduh murang kali teh Gusti beli baung-baung teuing budak abdi teh teu jiga budak batur. Ibu antepkeun bae budak mah baung ge. Ngan kuda kumaha? Kade jang tong eureun salat. Sakitu we amanat teh. Kade jang tong eureun salat. Sabab lamun dipapatahan tong baung, tong ulin, tong kieu nganyawak ka budak teh. Bakal ngalawan. Kumaha carana ngeureunkeunana? Kade jang amat ti emak mah ulah eureun salat. Tah salat nu bakal ngeureunkeunana. Kana kamaksiatanana. Jalmi anu eureun tina salatna, nu ninggalkeun kana salatna eta teuas hatena. Hese dirombah. Nabi ti ayeuna keneh murang kali urang ulah leupas eta teh. Sing cerewet kade ulah eureunkeun kana salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wattaba'us syahawat. Engke mah cenah bakal datang hiji zaman saur Allah teh hiji golongan ngalalaworakeun salat jeung ngaetakeun kana syahwat. Jalmi di mana ngalaworakeun kana salat maka eta jalmi bakal ngilu kana kahayangna kana syahwat.